Naon Kang? Akang ayeuna arek kebon ulah sakedeu. Rek nempuh ulah tatanen isi ayam gitu nya. Nah, sok we ai mah sing jongjon latihan. Udah moal lah akang ge. Nya cuma beres mah langsung balik deui ka dieu. Karena mau gitu nya. Nya sok lanjutkeun. Cai lah Kang. Jongjon ya. Apal pusaka batu jajar? Kang, apa mentak meangan akang ka dieu? Burukeun, bejakeun ka aing ayeuna. Di mana eta aya pusaka? Kang, tenang. Kudu malah pagedang, ulah kudu pas kedebus. Nu penting mah kieu we, urang salamet akang hasil.
Maksud sia kumaha? Tenang we Kang. Da tujuan akang mapan hayang menang pusaka eta. Nanaon amang ke, lamun aya informasi nanaon leutik gedena. Uing nu ngomong ka Akang. Cicing akang mah tenang. Terus halusna ayeuna akang kudu kumaha? Geus enak Kang. Biasana waktu ayeuna mah maena teh latihan di tuduhangan. Ayeuna mah ku Akang we teang ka itu. Yang geus, ari kitu mah aing init ayeuna ka ditu langsung. Aduh, mana makhluk teh cenah? Hei, aduh, bejana eta si Barong teh badag gede cenah ya. Sugan we, aing ngatet pusaka pemilik ku dewek. Anjir, aduh, mana makhluk teh anjir? Hah, ku aing lamun kapanggih jelemana, kitu arek kieu ku aing asa kapemilik yang nyaho eta. Aktifkan heg ku aing lamun teh mah jajal ku aing nyaho padu di sana. Heh, ku aing. Sia. Ayo, aku. Oh iya, saung si Barong teh. Dijajal ku aing. Mana si Barong teh? Bangun eueuh. Oh, gening itu. Sekalian jajal ku aing. Tah, Barong, tembok ku sia. Sasya! Lamun si lain aya kawani. Tunjukkeun Sasya. Aing. Sasya! Nonton apa bacot sia. Sasya! Sia keperlunya ho aing saha. Teu semata-mata sia datang ka dieu lamun eueuh tujuan. Bari ngaganggu latihan aing. Serahkeun pusaka ku diagem ku sia. Maksud sia pusaka naon? Batu jajar. Oh, jadi sia datang ka dieu teh yang pusaka eta. Bener, aing datang ka dieu rek ngarebut pusaka nu di sia. Serahkeun ka aing ayeuna keneh. Ku aing dibikeun pusaka eta. Tapi jajal heula kemampuan aing. Aing eleh, pusaka eta teu mana. Tapi sia lamun eleh, ajangkor sia tong balik di ka dieu. Sok jajal aing ku sia. Ayaan oge geuning sia. Keluar sia. Akan sia. Sia ada kesabaran. Akan sia goblok. Hei. Ari sia hayang-hayang teuing mah. Diladenan ku aing. Bacot. Buktikan sia. Hai.
bisa dianggap meluncur ku aing. Rasakan si goblok. Modar si goblok. Urus ya udang deui. Kan sakit tuh pangabisa sia teh. Hah? Mana manusia nu tadi teh? Keluar sia. Disangka teh Sapira gening make tenaga dalam. Balik imah, kudu balik ke laka imah. Suka jelema teh mana gede euy. Ku aing urang tanya sia. Da pangawakan nama juga si eta aing. Aing samper tuh urang tanya. Kok dulur. Aya naon, Kang? Arek ka mana dulur? Arek mulang we Kang ieu mah. Tong waka mulang si goreng epi tanyangan kasih laing teh. Oke. Arek nanya naon Kang Kabi? Lain kitu dulur, si kuring teh geus ka ditu geus ka dieu. Nangan jelema si kuring teh. Nangan jelema lah teh jangkung badak cenah. Tapi ciri-cirina juga si laing aing mah euy. Akang masalah meureun. Emangna jelema anu jangkung badag teh di alam dunia ieu akang pukul panoba meureun. Da moal nyalah deui si laing sia. Aing mah ayeuna mah kieu we. Ngacapkeun penasaran kuring, ngaran si laing saha ayeuna mah? Ari ngaran abdi mah Barong, Kang. Nya cek aing oge mati sia. Bener cek aing oge sia. Aing mah lah. Heula, Kang. Akang neangan abdi teh maksudna rek naon? Cek beja, cenah mah cek beja. Sia anu gagap legan batu pusaka batu jajar teh nya. Ayo sia ngaku. Heula, Kang. Akang apal pusaka batu jajar aya di abdi ti saha? Kieu we ayeuna mah Kang. Tong loba carita. Eta pusaka arek dibikeun arek moal. Lamun arek dibikeun syukur ku si laing dibikeun ka dewek. Lamun moal mah nya tahapura we sing kuring rada maksa ka si laing. Kira-kira aing sanggup moalnya euy ngalayanan. Aing ge tadi geus well. Sok sia. Arek dibikeun mah sia. Aduh, Kang. Ampura. Kuring mah bisa nyerahkeun eta pusaka ka Kang. Geuning sia teh dipaksa ku aing ya rasakeun panarajang dewek. Goblok teh sia. Ya rasakeun dewek. Modar sia goblok. Eta nama ganya salah serius. Eta goblok. Agaknya. Ada.
Sia ku aing. Gini ngawana naonan sia teh. Ah, mana tuh sia teh batu jajar teh pusaka cek aing bikin ka dewek. Ah, sia mah aing can naon. Can ngesang-ngesang acan, ah. Ah, sia ku naon? Ku lemah-lemah teuing sia teh. Alah. Ari sia ku naon? Ya, sia teh. Alah. Aing teu sanggup pelayanan maneh. Aing sameme jeung maneh teh dugal duel heula jeung sanes aing. Ai dewek teh penyeksaannya. Tega sia mah ka dewek. Aduh, aing mah khawatir. Aing lagi ngomong atuh sia teh. Aduh, ya aduh. Aduh. Aing nyau kitu memejeng dewek temanya Jeung batur heula nya tega sia mah. Maksud maneh? Lain, kieu we nama Kang. Lamun Akang geus cager, urang adu padu jalan deui jeung sing kuringnya. Heeh, lembur sia di mana atuh? Lembur kuring di Cikadu. Cikadu dewek apal di nya mah heuh. So, Cagerkeun di heula daguan sia. ku dek di daguan. Heeh, bener ari kitu mah aing bersih kene penasaran kene kasih lain. Heh. Nyau kitu pe kaduaeun. Akang bingung ya teh. Bingung kunaon gitu Kang. Loba jelema nu teu warawuh ieu teh nya. Kabeh eta jelema nu teu warawuh eta kabeh ngajak jajaten ka Akang. Boga masalah naon Akang? Nah, eta nu ngajadikeun Akang bingung teh. Naon gitu bari teu warawuh ting saha eta teh. Tapi nyanyi ku Akang di Bandungan setiap kejadian eta aya tujuan sarua kabeh eta. Tah, naon tah eta Kang? Sakabeh jelema anu
Ngadang akang eta teh kabeh ngaranyakeun batu jajar. Hah? Batu jajar. Nah eta teh nyamun ti saha eta teh Kang? Justru eta matak ngabingungkeun ka akang teh ting arapaleun ti saha eta teh. Akang ge bingung ieu. Ke Kang. Da saka nyaho aing mah anu apaleun benda pusaka eta teh iwati pundu Kakang sareng Ayi. Nah make bat apaleun anu lain Kang? Justru eta ieu akang ge ngerasa bingung teu menghitungnya teh. Da piraku pun gurunya akang oge percaya kai piraku aing khianat gitunya. Bingung akang mah saha gitu eta oke arapaleun kana pusaka eta. Bangunna kieu ieu mah Kang. Jigana pas waktu eta benda pusaka dipikeun ku guru ka Akang teh bangun mah aya nu ngintip eta mah. Mentak nyahun. Teuing tah lamun kitu mah ieu. Bingung we akang ka ayeuna geuting. Can mangi jawaban gitu. Beda kieu we Kang aya mah. Akang pan apa? Ayi jeung Akang sok kemana-mana kita jeung Akang Dikira. jeung Ayi. Piraku ari. Bangunna ieu mah aya nu ngintip moal salah moal ieu mah. Sok. Cek ai ayeuna kumaha gitu. Sugan ai boga saran gitu ka akang. Kumahanya Kang? Kieu Kang. Nama upami Akang pencatan ka Ayi ayeuna mah ieu masalah lang talung tike ku Ayi nya. Akang percayakeun ka ieu sok. Lang talung tike bisi aya nu ngintip dina waktu eta itu. Bisa jadi eta bisa jadi. Kang, kumaha teh ayeuna? Kang bener. Sugan boga tujuan naik naon juga Kang? Boga karena bingung ieu nya. Saha jelema-jelema anu tiba-tiba erang akang gitu ngajak anu jajaten gitu. Masalah perkawisata mah Kang. Kalau Kang geus nyerahkeun ka Ayi. Engke ku Ayi ditangti kita masalah eta mah saha jalmana anu non ka Akang aya nu nyulan nama kita tanggung jawab lah ku Ayi eta mah diteangan pasti kapanggih. Nya sok bae. Ban iya ya pantepan si kakang teh. Isi banget tuh. Gila. Naik. Masalah segila kita tolong kontak dulu ke itu. Sampurasun. Mampes. Oh si Aji nih Kang. Ji. Kadia Ji jeung sa kadia. Kadia Ji. Aduh, Kang. Kumaha kabarna Kang? Sehat Kang? Sehat kadia Ji. Jeung saha kadia? Ah, sorangan nyata. Aja asal luas kita ya awak teh. Geun, ah. Sok sok. Lain Ji akang mah heran. Aji apal imah akang ti saha? Sebenarnya mah kieu Kang, kuring teh nih anak akang itu tah. Karena duaan. Saya 2 poekna. Kuninganan menili. Gua geuning. Nya eta geus kaitu ka dieu nanyakeun ungan nu liwat di jalan ditanyakeun. Pas tadi we nya eta cing teh kali maghrib mah siga akang. Ji, kamu kuat ngomong. Lihat sepah canda tulah dah. Saya Saya si lapar di jalan. Oh, benar Kang. Sok, sok. Lapar kuring teh da geus 2 poe teh teu. Udah pasti. Sedangkan kumaha deui atuh. Sok ke saya we da naon deui. lain kiainya. Akang mah
ieu teh kadatangan anjeun teh ka dieu teh bungahna aya. Ya. Reuasna oge aya. Nah, naon itu kan? Eta we pedah rai bela-belaan yangan imah akang gitu sanajan jauh oge gitu. Belaan tanya ka itu ka dieu meureunnya. Udah pasti aya maksudnya Nah, tujuan. eta akang teh heranna kula bahadinya aya naon gitu. Sudah Bisi di kolot bisa aya naon nah gitu, eta sudah intina mah kang teh ringrang ka kolot gitu. Sebenarnya mah kuring teh Kang keamanatan si Abah. Nah, teu salah. Perasaan akang gitu ieu teh. Aya naon coba sok jelaskeun ka akang. coba aya naon ya teh Ji? Ya meureunnan ari anu jadi kolot mari ngerangeun kitu pan. Kan biasana meureun urang teh kumpul. Ari ayeuna eueuh bari ampleng-amplengan akang teh duaan, matak kuring teh diamanatan ditahneangan akang duaan tuh. Ya Kang. Berarti oge. Da waspada kolot mah. Kuatnya hari ini. Eta mah dilepet kolot mah Jadi anak kejadian akang teh nepi kan jadi kolot ka ditu. Bangun nama. kontak. Aya naon gitu kira-kira Ah, Ah, pengsan. oh, jadi Raji datang ka dieu teh meureunnya ari nu ngaranna kolot mah meureun nya sakadar hayang pangningalikeun hungkul meureunnya. Padahal leuwih ti kitu ieu sabenerna mah kajadian eta teh kan kusabab kolot meureun kuat rarasaanana kitu kontak batin lah akang jeung nu jadi kolot eta mah. Tapi saudara mah Ji ya teh. Emang aya kejadian anu diduga kasih akang teh gitu. Matak nepi ka kolot mah ka ditu. Jadi kolot teh meunang was-was udah yang paningalikeun gitu. Emang aya kejadian di dieu. akang kira mah teh Kang Tahu tuh kan? coba Kang Kang. Rek naon maneh ka dieu? Marong, aing dulu ikan anu kamari, siapa geus cager beureun ayeuna mah. Jadi si lain teh penasaran keneh. Buru atuh sia teh buka. Marong, marong. Kang. Marong. Saya mah ku aing Kang. Mau urusan akang. Akang mah jajan geus ku aing mah urusan ieu mah. Tuh. Yalah, tawa ka jeung lanceuk aing, jeung aing heula. Lanceuk aing mah can cageung. Sia can mampu heula. Datang di jadi sia geuning macan tutul. Mun aing mah butuhna ge jeung si Barong, aing gak urusan aja jeung si Barong. Keluar atuh. Lamun si lain bisa nandingan tadi. Heeh. Gitu ge geus alus. Heeh. Oh, ari kitu mah turun atuh ka dieu, aing jeung tinu lega jeung urang galungan. Ayo, sia. Hah. Ya ya wae jelema teh deh. Keun lah urang bangungan ieu lah. Urang lah. Hai. Cikeun sanggupeun moal. kena itu ring Setting. Aduh ngawelu ka aing. Gara-gara sakitu ke jeung sia kalungan ke bade bonus ku aing. Ayo sia, ayo. Bacot sia sok tinggal jeung aing. Goblok. Setting. Buktikan deh. Eta si geni. Nepi ka kabeunangan eta kantong minyak. Sok
Geni. Diliwatkeun sia aing. Gas. Ya! Hah? Nah, Jadi kumahakeun ieu ayeuna? nya nama urang ubaran heula we nya. Da akang ge panasaran ka jelema ieu teh. Aya nu rek ditanyakeun gitu. Kumaha gitu, Kang? Lain kieu nya, Kang. Aya naon teh? Uring mah penasaran. Heeh. Penasaran. Disaprak harita urang geuninnya. Oh, kali kaler teh. Kan akang teh nanyakeun masalah Batu. moho eta nanyakeun masalah batu jajarnya Heeh. pusaka batu jajar. Tah, akang penasaran. Nyaho ti saha eta pusaka eta? Nah, eta teh urang teh cek batur kan. Masalah batu jajar eta teh. Pancing kuring mah soba-soba penasaran. Cenah mah bejana nu bogana jangkung badag cenah. Kitu teh awe sing kuring mah jadi penasaran. Ku eta bae cenah cek beja batu teh halus jeung mampu cenah ngalawan batur oge. Wah, ieu kan. Heeh. Emang akang apal kampuhan eta pusaka? Meureun si lain anu boga. Ngalakeun kadek. Urang mah ceuk beja. Bejana keampuhan eta teh batu bisa teterak di kadek, teterak di tagih. Siapa yang suka belum aku? Kang, geus kene Kang ayeuna mah paehan we wah. Heula tong main paehan-paehan gitu. Kela Kang. Naon deui? Lain itu aya naon itu menira riweuh akang jeung itu tuh hiji deui. Lah, geus lah budak mah cicing lah di dieu cicing. Lain Pilueun. penasaran naon batu jajar teh. Geus cicing tong hayang nyaho mana mah cing can waktuna. Aduh ngacaukeun ka dieu ge lah. Wah, ini ngacokeun urang mah hayang puguh eta kumaha. Sok ulikeun dinu tadi sia. Bung. Ai nasib urang kumaha ayeuna atuh Kang euy. Teman urang mah marah meureun. Geus we aya nama kieu. Heeh. Kumaha? Juk. Anjeun balik. Heeh. Da kuring oge ngerasa hutangan budi harita. Heeh. Iya. Nuhun atunya. Ngerasa harita duel. Nuhun. Sok aya nama lah. Balik Balik we. Naon Kang kela kunaon mah kek dilupaskeun ieu. Beda ini kita balik kan. Sia. Ayo. Kena kan aya cenah balik. Aduh, sampurah yuk boy. Alah, ya Allah. Alhamdulillah bebas, oi. Kang, ari geus kieu aji kudu kumaha tuh Kang? Kumaha naonna ieu Ji? Kieu pun Kang, aji teh keamanatan. Terus aji ke ka itu mun balik ku abah ditanyaan kudu ngomong naon meureunnan Kang. Ieu we aya namanya. Da ayeuna meureun lamun rai arek balik oge da geus murid nya. Keun lah penting ayeuna mah rai ngenong heula di markah. Isuk subuh rai balik bejakeun ka si Abah nya. Akang jeung si Kang Geni mah nanawan gitu nya. Alhamdulillah sarehat. Bisi ringrangeun lain ku nanaon jadi kolot. Tapi Kang, tadi masalah batu jajar teh naon eta teh Kang? Keun lah nya rai mah tong hayang apal. Da engke oge dina waktuna si Abah pasti ngajelaskeun. Gege si Abah pasti ngabeunyebiaskeun lah ka rai. Naon eta disebut batu jajar nya. Sok poin teh mah rai Bandungan bakal kumaha. Yang hari itu cekak Kang mah, jadi mah menurut Akang we kanu da meureunnan. Akang teh lanceuk meureunnan. Kan paling aji isu meureunannya mulangna